bentar ya pemberi ngusep. Lah, kemarin betara ieu nguseup nama. Heuh anjing mah wajejeun naon ngusep? Benar. Bener emang belum. Benar ya teh? Bener nah sia ka aing teh nyangka bohongan pisan. Mau jejer aja rupana. Ya Mas Bang. Ayo panah mah, Pak. Nah, ngkewe di ditu ngalah. Ya ya bener. Bila kau tinggalkan dulunya. Kunaon nu panah di? Lang kewe di ditu ngalah cacing. Meunang bisa dikira. Nah, berapa kali di kebun cacing. Aduh, di lapisan aing teh ngalok balong euy. Sok atuh kuat keur nguseup. Ih, meuni pisan paraban oding. Wah, iya. Gariring tadi, wah, ngaletik ya mah. Wah, ieu malah pareun pisan oding deui. Parun tuh nyalampurkeun aya jalma. Di parab-parab dulu. Sia. Dulu diberi daun sampung ini digereyak. Tuh. Nah, wakasan di aur panek diusap nah kumaha? Depan karunya kayak laparan tuh dulu. Tuh. Madang. Karunya dulu tuh. Aduh, ampun. Terus ieu kumaha tuh? Cicing heula kewe useup kumaneh. Sebeuheun manten atuh ngusupna ge. Kumaha tuh ulah teuing maka. Ulah tengok ka naon? Di awur ya. Besok atuh nguseup lesok. Tingke deui. Nah, kos teu ideung pisan atuh kalah digebahan. Tidang kumaha? Eta ulah kokocok di dinya nah, geus digalin kolot wae atuh. Nah, ieu lauk lapar mah engke gedayekeun ieu sok sia malebasan. Cacawad sia mah. Sok, aing juk di dieu ge sia eta. Kumaha dibeuleum kumaha? Belum lah. Sok graneangan ieu na suluhna. Ah, kalah kan itah ka aing sia mah sok wae heula nguseup sing meunang. Nyek menang nyohan teu. Ci pan amih jongjon aku mah. Ha? Kayak jadi tinggal meulem. Cicing aing menempati hidup lagi aduh. Ah, santai. Gue eding sing menang aing heeh lah. Menikmati hirup waduh lah. Tereh yo dua menang deh. Tereh yo. Mal kudu lila ca aya jeung aing. Langsung gabres. Nah, 25 kilo. Ke kebun teh kalah ka molor aing sugan aing ek nyebor. Ah, molor. Cai ek molor mah di imah we. Kudu tinggi kebun. Aing yakeun laukna. Lauk aja ala ini untuk molor.
cenah loba nu garan deh ieu teh. Kaleutik wae menang teh. Itu gerak. Benar-benar ieu mah teu meulakan meureun anu gede mah tara diparab anjing. Jadi kieu yeuh. Kaleutik we hayu. Bang. Bang ya. Ya. Bang. Menang belum ya? Geus menang loba tah. Deng, nasi mah teu kiraan anakna ieu ken. Terus aing kudu ngalanaon? Nu gede. Eueuh nu gede. Nu gede mah eueuhan tah laleutik. Lah, Tuhan kumacing cek ku aing. Ngaleutik mah da kagok muleuh ge atuh. Kumaha? Oh, nu gedean meureun ieu mah. Sia mah. Sok kepanan heula tah. Ngaleutik kitu atuh. Gawat atuh cuman cemengsan. Ah, ieu nya. Sugan aing geus meunang nu gede. Tuh. Nah, mana nu gede? Seger da kieu gede. Ngaleutik wae nya. Jadi parab tuh dah meureunan. Sia parab geura ka dieu. Ah, jauh aing kudu marab ka dieu. Sok si kayang nyaho deui. Panan hiji deui tah. Nah, leutik wae atuh aing teu ngarti. Parab geura mantakan ge. Sugan aing teh geus meunang nu gede sia mah. Eueuh anu gedena ge. Nyo aya nyo eueuh nu gedena ge. Kan melak aing mah teu nu gede ge sia mah. Melak naon? Melak beunteur. Hah, sia ngeupanan ieu semua kasemel pisan. Oh iya atuh sorangan. Tangges. Deng. Aduh cenah nu gede. Ah. Geus we ieu lah, alaan tah nu laleutik digoreng garing ngeunah. Besok sekali deui lah, guys. Lamun menang nu leutik we. Parah beuk sih ya kehet. Jauh aing kudu marab ka dieu. Wah, aing nyampe heula ya. Surudut Surawijaya disanggut tuluy dicanak. Cusprot. Delet ku aing. Wah, anjir. Nah, leutik wae nya. Geus we alaan lah. Deng, deuleu. Nah, sagede-gede kieu tuh da. Pira ku sak gede kieu sia. Heueuh digoreng Lah, geus ini kan lepaskeun wae karunya sagede kieu mah. Ih. Itu udah mau kerasa-rasa acan. Aku mah aing geus ngalaan ti tadi capek-capek. Heuh ngalana nu gede sok lamun nu gede mah bae ku aing. Anjing puguh eueuh lauk nu gedean aing ka jenting balik lah. Naik ka mana sia oding? Balik aing ek naon ngalaan nu laleutik kitu paneta kalau ka diawurkeun deui. Ning kana ngojay sia di Alagra. Teuleum. Sudi teuing, teuleum we tah sorangan lah. Soding, geuwat sia obeng ye. Najis lah obeng itu sorangan.